Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat. Sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung dipayun mangga urang sanggakeun puji sang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos marengkeun urang sadaya dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempal di ieu tempat dina kaayaan sejak walafiat. Para wargi sakola anu kusim kuring dipika hormat. Dina ieu waktos kusim kuring bade ngadugikeun hiji pidato atawa biantara anu judulna Budaya Sunda anu kedah ku urang dilestarikeun. Ari Sunda teh asalna tina kecapsu anu hartina alus, anu ngabogaan unsur kana sasayan. Dina kahirupan Sunda seueur pisan kabeungharan seni keunggulan budayana. Salah sahijina nyaeta tarling. Tarling singketan tina gitar suling. Mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura Jawa Barat. Zaman Belanda tahun 1835-an. Tarling pepek kasarupaning kamonesan. Aya seni sarimpi jeung tari topeng. Minangka bubuka acara, parung nyencak bulan hajatan teu di desa teu di kota. Masyarakat era nu nanggep tarling harita. Tarling kaitung anu pangpayunna diogan ku nu boga hajat mung pangaruh dangdut anu diwanohkeun dina taun 70-an. Ngajadikeun tarling direformasi jadi tarling dangdut. Beuki dieu tarling klasik kadebeh ku organ tarling anu teu merlukeun modal gede. Beuki dieu kasenian tarling beuki kades ku kasenian modern. Pangaruh tina globalisasi. Juga musik pop jeung rock. Seni gitar suling atawa tarling Cirebonan anu ku si Dopika resep kiwari ukur waasna. Lagu-lagu tarling ngan ukur kadenge tina kaset. Komo saenggeus ditinggalkeun ku maestro-maestrona. Para hadirin sadayana, urang teh kedah ngiring ngalestarikeun kasenian urang. Kasenian anu jadi kabeungharan urang tong nepi ka geugeus ku kasenian luar anu ngajadikeun urang poho kana kasenian urang sadayana. Sakitu wae ti sim kuring pamungkasan, mugi-mugi topik sareng hidayah kubra ku urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.